Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Pangarsanu dipihormat para kiai, para sesepuh, guru-guru pribados nu aya di palih dieu, wabil khusus kulawargi besar almarhum Bapak Andi Sepakuwung anu dina Bapak Katma sanes anu dina danget ayeuna ginuluran nikmati Gusti Nu Maha Suci nu katampi wartos aya ulang tahun tiluan. Di samping tadi ngewu seri ngewu ada paling mata nyebut ngewu kahiji milad teh nunung, kadua Rosnika anu katilu Muhammad Syahril Mubarok anu kaetamna tepung tahun anu ka sakitu sareng luka sakitu. Mudah-mudahan tangtos utami nu milad ayeuna sing panjang yuswa oge urang sadaya atuh sepuh karuhun rama nu parantos ngantunkeun ku amal soleh palaputra incu putuna singocor ganjarana kaditu malihan cek dauhan sapali ulama sanajan teu dikirimkeun oge pasti kakirimkeun sabab teu pati-pati anak incu putuna midamel kahadean sababiah nama ku aya ramana aya akina aya buyutna komo lamun dikirimkeun teu dikirimkeun ge insyaallah kakirim. Sabalikna pagawean anu dipigawe ku anak incu putuna anu awon sanajan teu dikirimkeun bakal beunang kakirim ka ditu sabab budak eta aya migawe kagorengan sababiah nama aya bapana aya akina aya buyut jong sajabana ka ditu. Jadi kade ulah nyiksa kolot ku migawe kagorengan sanajan teu dikirimkeun ge bakal kabalean. Naudzubillah. Kaum muslimin muslimat anu mulia ngahancah heula hadis terakhir dina bab anu ka 10 kedua bab kedua ngeunaan kautamaan kalimat la ilaha illallah. Ta ieu mah aya pakuat pakaitna sareng nu parantos ngantunkeun ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wisdawu parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra nalikane liwat upami ngalangkung saha anu ngalangkung teh al mukminu jalma iman teh nu percaya ka Allah ka malaikat rasul kitab poe akhir kadar jeung qadana ngaliwat ka mana alal maqabiri ing atase pekuburan sajalmi ngalangkung ka pakuburan bade mapa bade naik keper bari sakalian kakongsi faqala maka ngedawuh mangka maca sapa mukmin macana teh la ilaha illallah. La ilaha oranana pangeran kang wajib den sembah ing dalam wujude. Itu makna la ilaha teh. Teu aya pangeran wajib disembah dina wujudna illallahu angin Allah. Wahdahu hale tunggal Allah. Mung hiji Allah. Hijina teh lain meunang ngahijikeun. Beda jeung hijina makhluk. Hijina makhlukna meunang hijikeun, meunang nyusun, meunang narkib. Ieu HP teh hiji tapi meunang ngahiji-hijikeun.
aya wadahna casing, aya layarna, aya baterena jeung sabat jabana di non dirakit jadi hiji. Ta Allah mah lain meunang ngahijikeun. Kumaha atuh entong nanyakeun. Teu beunang nanyakeun Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ari Allah teh di mana nya tong dijawab sabab nanyana ge salah. Pertanyaan yang salah mengundang jawaban yang salah. Lamun Allah dijawab aya di luhur berarti eueuh dihandap. Lamun Allah dijawab aya dihandap eueuh digigir. Matak tong dijawab dan nanyana ge salah. La syari oranana kang nyekutoni anu teu aya nu nyakutuan. Nyakutuan teh nu marengan. Lahu maring Allah. Titik. Lahu iku tetep kedue Allah, tetep pikeun Allah al mulku ari karajaan. Karajaan sadayana kagungan Allah. Urang mah diaranan wungkul nginjem kitu nage. Urek jadi presiden nginjem 5 tahun ganti di kudu sejen. Nu jadi kuwu paling lila meureun 10 tahun 11 tahun ganti kudu sejen. Dibere nginjem bari nginjem ge asa pangbogana. Walahu lan iku tetep kedue Allah alhamdu utawi puji. Sadaya puji kagungan Allah. Lapadna ge make al. Ari al teh hurufna alif jeung lam. Alif lam di dinya teh cek santri mah aya makna alil istighraq. Lil istighraq teh kabeh puji teu aya nu dipibanda ku manusia. Sadayana kagungan Allah. Erek bager, erek pinter, erek kasep, erek berehan, erek segala rupa sadayana kagungan Allah. Orang sok ngaku pinter. Osok kasang pinter osok. Padahal pinter teh nu Gusti. Mata lamun disebut pinter alhamdulillah. Alhamdulillah teh maksudna kuring mah teu pinter sadaya puji kagungan. Ari kuring mah lamun disebut pinter alhamdulillah teh bari ngaku. Ari mah meni pinter alhamdulillah bari asa pinter teh. Kuring mah ustad teh. Yuhyi nguripakeun sapa Allah, ngahirupkeun Gusti Allah. Wa yumitulan ngamati akeun sapa Allah, nu ngamaotkeun Allah. Sadaya nu aya nyawaan bakal ngalaman ngasaan maut. Carana marupa-rupa. Aya nu katindihan tembok, aya nu pali di laut, aya nu kena tsunami, aya nu gempa, aya nu kapulag duit receh di kantor. Rupa-rupa ari carana mah. Cara kita mati tidak menentukan kualitas kita mati. Carana mati teu nembongkeun kualitas urang maut. Kadang-kadang carana goreng tapi hade jerona mah. Kapungkur aya nu ustad nabrak ieu teh geuning. Panon ustad nun? Pa ustad uje aya nu nanyakeun nah geuning cenah ustad pae teh kawas kitu nah cing teh da carana mah teu nembongkeun kualitasna. Cara mah rupa-rupa aya nu ragrag teh, aya nu poho ambekan teh. Wa huwa utai Allah iku hayyun zat kang urip mahirup moal maut. La yumit la yamutu ora bakal mati sapa Allah. Hirup bari moal ngalaman maut. Urang mah hirup bakal ngalaman maut. Da tadina teu aya diayakeun tuluy eueuh deui. Teu aya diayakeun teu aya. Ari Allah mah aya tuluy moal eueuh. Itu omongin teh asal ka Ustaz Oyoy. Jalin. Ari Allah mah aya tuluy moal eueuh. Ari urang mah eueuh tuluy aya tuluy eueuh. Aya nu eueuh tuluy aya tuluy moal eueuh. Nu aya tuluy moal eueuh makan tenan Gusti. Anu eueuh tuluy diayakeun tuluy eueuh deui urang. Alam dunia kabeh ditek-tek nepikeun ka pengek bakal ngalaman eueuh.
aya deui nu tadina eueuh tuluy aya tuluy moal eueuh surga jeung neraka tadina teu aya diayakeun tuluy moal eueuh sabab lamun surga jeung neraka eueuh rugi cuy urang pan gigieunan teh hayang ka surga nya hayang ka surga teh pantes teh mending ka surga mending amprok jeung nu bogana kajen teh ka surga naraneut tong sok hawa kata mending cair teh mending aqua mending luanana hawa mending amprok jeung presiden teh mending asup ka istana kajen teh ka istana ge asal amprok jeung syaratna hayang amprok jeung presiden hiji tinggalkeun imah dua tinggalkeun istana mun hayang amprok jeung Allah hiji tinggalkeun dunia dua tinggalkeun akhirat lieur lamun urang hayang amprok jeung Pak Jokowi hiji incah ti imah tinggalkeun imah anu kadua tinggalkeun istana lamun Pak Presiden keur di luar na urang rek cicing di istana taeta lamun hayang amprok jeung Allah hiji tinggalkeun dunia dua tinggalkeun akhirat sabab nu ka surga can tantu amprok jeung Gusti nikmat nu pangbadag-badagna bejana neuteup zat Gusti Allah nikmat surga kabeh leungit poroning di akhirat di alam dunia aya nikmat nu bisa nyelekeun kangeunahan sagala rupa neuteup wajah bebeb ditingali ngadala banget isterap gereja hayam mah teu geuna homo epi kenikmatan yang tiada tara menatap wajah sang bebek eta teh di dunia jaga di akhirat anu moal bisa eleh mudah-mudahan sing enggal gaduh didoakeun kulobaan dulu kana ngap jimatnya kanikmatan di alam sawarga hiji-hijina memandang zat Allah geus tong nanyakeun kumaha cara neuteup zat Allah entong engke ge ka alam sabab kanikmatan ningali makhluk unggul kadang-kadang geus teu bisa digambarkeun saking ku endah-endahna bebek sampai tidak ada kata yang bisa mewakili keindahannya. Aku kehabisan kata dan hampir geus beak ngomongkeun hayang ngagambarkeun beungeut bebek cacak awas kitu teh di wajahmu kulihat bulan padahal mah pitak deui Allah alhamdulillah tulikeun lahan saya biadihi ikut tetap kelawan kekuasaan Allah al khairu utawi kebagusan sadaya kasayan kagungan zat Allah urang mah teu gaduh urang mah gaduh nage ka awonana wae jadi lamun meunang kagorengan aku kusorangan lamun meunang kahadean sanggakeun ka Gusti da Allah mah tara lepat nu lepat mah urang gering tong nembelekeun ka pangeran aku we bohongan urang salah migawe kahirupan nepikeun ka awak nyeri wa huwa ti Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban perkara iku qadirun kang maha kuasa Allah kawasa midamel naon wae nu kaharti nu teu kaharti anu gampang anu hese malikeun alam dunia babari anu gempa teh di mana tuh Palu, Sigi, Donggala nepikeun ka aya desa nu pindah sagala lu
imah nepikeun kat dilalapkeun jeung eusi-eusina nada teu hese Gusti Allah mah leuwih ti kitu ge babarian lamun urang dikersakeun ka sawang indit ka angkasa kaditu lain angkasa kadipaten dikersakeun lamun urang ka sawang ngalaman incah ngapung ngawang-ngawang tuluy sok aya ieu planet ieu bumi teh planet itu matahari planet bulan planet eta katingali bumi teh saleutik di jerona teh aya urangan leutik aya urangan rek kiamat maka dicetrek bage anggeus kabeh urang. Jadi Allah Maha Kawasa tawih deui saha jalma ngalangkung ka pakuburan bade ka paling ditu pilih aya pakuburan paling dinyata di kaler kapali kidul meureun bari urang ngaliwat ka kongsi rek meuli tuluy maca bari dina per atawa keur lempang atawa naik sepeda atawa geuleuyeung ka motor macana nu dieu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair tambahan eta yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabalik bade bulak-balik mangga saha jalma ngaliwat ka pakuburan bari maca nu dieu nawaro maka bakal madangaken lain madangaken teh nyatukeun lagi hari madang caang teh bahasa Jawa nu padang jadi madangaken teh nyaangan kalau diliwat mah madangaken berarti nyatuaken madangaken teh berarti nyaangkeun sapa Allahu Gusti Allah tilkal kuburo ing mengkono pakuburan ku Allah bakal dicaang padangkeun pakuburan kabeh teu nyesa kullaha tegese sekabehane kubur gara-gara maca eta ngadak-ngadak di jero kubur caang bisi penasaran kari tanya ke tuturkeun caraan teu lur di dieu lur kuring geus maca nu dieu lain wungkul dicaangkeun pakuburan wa ghafarolan ngampura sapa Allah liqa iliha kedue wong kang maca lapad pikeun jalma nu maca lapad ge dihampura dosa hebatna maca nu dieu nya bila kadar sakurang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir brai cara ngadak-ngadak cara bari nu macana ge diham wa katabalan nyatet nulis sapa Allah lahu pikeun jalma mukmin alfi hasanatin ing 1.000.000 kebagusan ai alfa alfi teh 1.000 seberapa dit 1 juta kahadean wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kedua mukmin pikeun jalma mukmin maca alfi darajatin ing 1.000.000 derajat pangkat sanajan cek manusahina cek Allah mah naik pangkat sanajan cek manusia hargaan cek Allah mah mahal luar biasa da urang mah kadang neteupna teh kana penampilan we nya kilitrik aya nu gelo ngaliwat dihina-hina padahal buah mulia eta jeung urang eta mah teu salah teu doraka urang mah hina teu salah teh mulia na kabina-bina malah jalma anu gelo teh cek dina katerangan mah pakuna alam dunia eueuh nu kitu mariep ngariep bawa-bawa di Donggalawu geus eueuh nu kitu raras kabeh tapi urang sing aya
maksudna lamun aya teh tong dihina-hina sabab cantang ku payungan Allah mah eta teh jalma hina. Wa hatta lan ngalebur sapa Allah. Ngalebur teh ngahancurkeun anhu saking mukmin alfi sayiatin ing sejuta kealaan kana sajuta kagorengan. Sajuta kagorengan dilebur, sajuta derajat diangkat, sajuta keadaan dicatat macana nu ieu nalangkung ka pakuburan. Kabeh teh ieu teh maksudna yen nu hirup teh nyambung keneh jeung nu geus maot. Sanajan urang geus beda deui alam. Itu mah alamna akhirat, urang mah alam dunya. Jadi masih keneh nyambung. Sanajan urang geus maot. Ngan nyambungna nyambung sabeula. Sabeula mun nyambung duanana kadang urang sieun. Nya mending keneh teu nyaho sawareh lah daripada nyaho kabeh maribuh. Di jero kubur nyaho kabeh da moal ngeunah. Ayeuna we di Sulawesi Tengah sakep pakuburan teh 1000 jalmi. Kuburan masal. Jeung moal pahili deui. Jeung moal pahili lamun urang ngirimkeun doa, nun Gusti kintunkeun kulhu abdi ka si fulan bin fulan. Moal ngadak-ngadak malaikat linglung, mana ieu teh mayitna teh? Moal. Tenang, geus aya tombol. Geus aya datana. Fulan bin fulan dibere Fatihah ti si anu dikirimkeun ka hadeanana. Matak sanajan jauh di ditu urang ngirimkeun datang dadeukeun ceuk urang jauh sate. Moal salah alamat moal. Insyaallah. Tah jadi apalin ayat kalimat itu tadi. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit tambahan biyadihil khair. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lamun ereka kongsi teh baca ingat-ingat eta. Jadi kembali kurang mawadahareun mawada sagala rupa nu di jero pakuburan ge menang keadaan tu urang sabab maca ayat nu bingung. Akhiran kene kantun kintuna malah aya pan geuning dina riwayat aya jalmi di jero pakuburan keur bala kecerakan mun teh bala kecerakan aya jalma ngeluk besa urang barang kaimpenkeun ku hiji ulama kunaon cenah batur geuning rarame maraneh maneh mah cicing bae. Batur mah paciwe nyokotan receh nu diawur-awur. Mana di jero kubur mah lain naon, cahayana ating kumaha rupana nu penting mah eta jelema ngeluk naon dijawab aturan ngiriman ku anak jeung incu dulurna. Ari kuring mah budak eueuh nu inget teu. Di alam dunia tengan gawe tengan gunjrang genjreng. Pirajenan sila diuk babet daluang aya angkaan totol gendep kade lur lain rewel-rewel ting agama teh lain wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah sing gede kasieun atuh lamun meunang ujian anu moal bakal nimpa ka jalma nu migawe kagorenganna unggul kabeh rata beunang pek ayeuna gempa di Donggala di Sirgi di Palu da teu dipilihan. Halo, budak korok nu teu boga dosa beunang, nu ketol ibadah beunang, kapuhan nu migawe salahna beunang, sarua jeung nyopongan parahu kabeh da ti leuloh. Jadi lain ulah ngadaharan boleh ata lain dina hidup teh mah bau kabeh gitu. Artinya sumuhun ari gempa teh meureun ceuk anu arah lima non usikna tanah nyurungkui ka luhur. Tapi di zaman kapungkur ge gempa teh tos aya, zaman Nabi tos aya. Di antawisna para sahabat anu ngalaman gempa harita memprediksi ngira-ngira cek sahabat di antarana aya nu nyarioskeun ieu gempa kajadian ku sabab Allah geus seneng ningali jalma nu maksiat terang-terangan. Geus teu era gelegek minum cikih jurig di parapatan. Naudzubillah
another teh lacur dina tiang listrik. Geus era-era boa sanajan eta tanda ning alam tapi ke aya andilna keheulna Gusti Allah ketika laku manusia. Mungkin Tuhan melihat yang selalu akan dosa-dosa atau alam kayak alam dorang mana? Jadi memang seueur sababiahna diantarana meureun pergeseran tanah, diantarana deui meureun Allah dageuseuneun beri bangkawara jelema teh dibere nikmat lain syukur kalah ka kufur, dibere sehat lain ibadah kalah maksiat, dibere salse lain ngaji kalah ka ulin. Allah teh keheul tah dina lembah Allah keheul da teu milihan kabeh. Matak muga-muga we lembur urang masing aman. Dan syaratna nu bieu teh urang dage sing iman. Da iman teh balukarna aman. Jalma nu iman aman tina neraka. Jalma nu iman aman tina kapusing. Dina meunang kapusingna ge moal matak aral subaha. Pusing mah kabeh ge ngalaman. Beuki luhur imanna, beuki berat pusingna. Pusingna urang jeung pusingna para nabi tetep teu satai. Tesatai berit-beritna acan. Urang mah kapusing saeutik mun asa pangbadagna, pusing teh geus koyo gerimbel dina beungeut. Pipi ongko mata ditutupan saking pusing. Jadi adatna musibah nu katarima ku manusia rupa-rupa gumantung beda-beda tingkatan manusana. Lamun iman menang musibah ujian ambeh naik kelas. Halo? Getol ku getolna kami teh Gusti anggar we gering teh teu waras-waras. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa idza sabara ijtabahu. Lamun Allah resep ka hiji manusia biasana sok dites. Sok dina tes. Aya pasukan model tentara, wala mah keletik tentara di beuneu. Aya pasukan anu dispesialisasikeun khusus ngaranna paskas, pasukan khas. Latihanna teh berat dengan saeutik nu dilatihna teh. Komandan kadang-kadang sok milih hiji dua jadi murid kesayangan. Fungsi baheula kuring ngadongeng zaman keur SD diajaran silat ku Pak Ade. Baheula mah grupna teh ieu Arca Domas. Latihan geus balik sekolah madrasah baheula. Tah wayah magrib teh sok didita ka imahna duaan jeung Mang Aep. Bahasana tadi cenah ke ente sore ka dieu. Cing teh mangga cing teh barang datang ka imahna teh nah ada kalah ditabak capek. Tah ieu cenah engke ente diajar gugulingan. Cing teh teh nyeri nya make kasur. Aya carana pan geuning sok ningali di TV anu gelut bukbak bobodohan tapi teh nyeri aya carana. Meureun kituna teh hiji pedah dulur, dua meureun kamemet. Dan nu sejen mah latihan teh sawaktu biasana. Lamun geus deudeuh mah sok biasa ditambahan. Oh ditangis. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah wa idza sabara ijtabah. Lamun Allah resep ka hiji manusia diuji berat tibata nu sejen mun sabar dipilih. Lamun teu sabar kasingkirkeun teremilik nasi jangan dikuatkan nyereng kalau tadi sudah kakaranya eliminasi dia di agul ya guys kan ini sabar ge kumaha lamun jalmana iman meunang musibah ujian lamun STMJ salat terus maksiat jalan
ngomongkeun getol maca getol tah eta mah beda deui tingkatanana. Jadi kumaha ge jelemana sanajan satempat menang musibah sarua beda manusana beda kualitas imana beda tujuanana. Hayang naik kelas urang daek diuji ke nya sanyana mah rek nyadar teu nyadar nalika urang meunang ka pusing ujian teh. Ngan aneh lamun jalma teu sakola ngaku diuji. Dan mau diuji mah nu ngilu cik lamun teu sakola meunang ujian mah. Ieu masalah tara. Puasa mung dar teh geuring keur diuji ku pangeran. Pangeran nu mana ari maneh salah ge tara. Heuh jelema teh sakolahan teu ngeusian soal ujian. Sanu menteuna anu meunang ujian mah nu sakola. Ieu masalah henteu ibadah tara di mana menang geuring ngaku diuji ku Gusti gaya teuing eta nya. Kaum muslimin muslimat anu mulya kageuning kapangi eta amalan saeutik sanajan saeutik amalkeun ngaranna ilmu manfaat. Ngaliwat ka pakuburan maca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamat eta bab kedua. Geus dua bab. Kita cuma ka sabaraha geuning? Geus nyarating boro-boro pikiran jeung mata yang aku hadirna ge geus untruk. Insyaallah mudah-mudahan sanajan teu aringan aya nu asup pameureunnya saya tiga-tiga sasieun sirwe jeung bonyer masuk teh longkona ge tong diarapalkeun bisi kuring kawalahan da kieu kitu menang mikir ya teh lur teu dipikiran mau bisa nyarita lamun diarapalkeun paling termanten mata ge sing pararoho ampe kuring teh loba mikir. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. Sohibul bait menjantan sabab urang kempel sing dijantankeun kulawargi nu sae soleh sehat sadayana. Dingon payun urang tepang jimat di blok tadi. Oh, ieu anu ti